Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna di baraseuhan, duka taruluh, duka lalapar. Nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya nini ayah parawan. Ieu posisi ibu calikna beda-beda, nu nyangkunya raya tong dirobah. Nu sila aya, nu embok, nu nyepeng budak, nu teu boga duit, nu nyeri cangkeng, nu roromeheun, nu boga hutang. Sok semangat. Nu semangat ngaji, mudah-mudahan hutang nasing lunas. Nah, beuki ka ciri nu amin tarik nu bedasora eta ciri nu gede tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di dia Bu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Urang diderek-deken ulah seueur teuing bubuka moal seueur teuing abdi mubtada'na. Patali waktos parantos jam 2:30 sakedap deui waktos netepan asar. Janten ngajina di Cilembu tidak usah dipanjang-panjang. Da urang Cilembu ibu-ibu insyaallah sadana ge ahli pangajian. Sok aya ibu di Cilembu pangaosan rutinan? Sok aya marhabaan aya. Yasinan, sholawatan, tahlilan. Di Cilembu mun aya nu maraot sok tarahlil atau bisa nu maraot. Kaya berarti ya aliran sesat unggul. Atuh mainnya nu maraot tarahlil, aya nu hirup nyaroong HP. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jantan ayu naosna aya nama urang singkat padat melekat nu penting tong hilap ibu engke uih ti dieu nyanda ilmu anu manfaat brokat atas dibersihan teh aja sok atuh geura diaremang tong dikekewek wae. Ibu uyos ieu ngaosna dugikeun ka jam 3 siap dugikeun ka jam 4 siap dugikeun ka magrib. Alhamdulillah ibu-ibu orang Cilembu siap diajak ngaji topikeun ka magrib, berarti ibu-ibu orang dieu mah sadayana ge ahli ngawadul. Jika nu nya daek ngaji siap topikeun ka magrib ngawadul.
Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina dinten ayeuna kersana Ibu Haji Tin sakula wargi oge besan Bapak Jojo sareng Ibu oh Jojon atuh Ibu tong melotot biasa we coba jaga nukuh Jojon cenah apunten abdi mah kieu Ibu leus ieu teh kiat da maklum nu ari ceramah teh acan tuang teh sok bale lo Pak Jojon sareng Ibu Enden sakula wargi alhamdulillah dina dinten ieu tos ngempelkeun ibu-ibu bapak-bapak kadang wargi dina raraga syukuran hamilna ngandungna Neng Anida sarogena teh Cep Aris ayeuna teh tos 7 sasih nanya Bu Ibu kantos hamil teu ari hamil teh sabaraha sasih lamina 8 bulan ternyata Neng Anida 2 bulan deui upami saur katerangan bayi ketika 4 bulan janin dikandung dina patuangan ibu tos mulai ku Allah dinyawaan 5 bulan bayi dilebat patuangan tos karos mulai usik 6 bulan 7 bulan bayi ngora 8 bulan bayi 6 bulan bayi 7 bulan bayi kolot 8 bulan bayi ngora deui 8 bulan lahir maknya kolot deui 9 bulan Neng Adida insyaallah Neng mengandung seorang anak namanya teh hamilna Masya Allah AA itu harus menjadi suami yang selalu setia selalu siap antar jaga apalagi engke AA Aris ketika Neng Anida menginjak usia hamilna 9 bulan omat bojo teh AA tong dititinggalkeun bisi hiji waktu pecah ketuban eueuh nunungkulan bahaya aya AA mah bojo pecah ketuban enggal cenah ka bidan tong dibawa ka rumah makan datang ka bidan pasti pasien ibu anu bade ngalahirkeun ayeuna patuh kana aturan ti bidan saur bidan sok Neng naik kana ranyang nyamuhun bu bidan da kana kenteng mah luhur teuing tarik napasna nya atuh pasti atuh bu bidan da tarik tamang mah Agustusan hujeunkeun hapunten AA sanaos AA setia ka Neng AA milu ngaheujeun moal matak ngaluarkeun budak paling koneng nu aya bala salaki ibu setia bojo nuju ngahujan milu babantu saur bidan tarik napas hujankeun deui sakali deui entong putus asa wios nyeri oge hujankeun aneh budak tereh kaluar tas sakedap deui sakali deui tak geuning rambut tak geus katingali pedahar rambut kinungna keneh kok geuninganan Neng Anida bisa hamil karena ia hasil buah karya cintana Neng Anida sareng AA Aris ibu Araya ibu ayah buaya dan pastina AA ningali Neng Adida ayeuna berubah postur tubuhna baheula Neng sateu acan hamil sateu acan ngandung nganggo acuk gamis teh pantes lenyang ditetep ti hareup sieup kapan ayeuna mah ditetep ti hareup teh jiga keuyeuk resiko nu hamil mah kitu Neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu jiga hileud meureunnya dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu itu masih muda apalagi nuju engal nikah postur tubuh seorang wanita masih bentuknya bagus tapi ketika ibu tos lami nikah ibu tos kolot kieu ibu geus pareot kieu apa kata suami hei nyai nu daster biru hidung pesek jiga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seri koneng teu nyikat huntu Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik
Mudah-mudahan Neng Anida hamilna sing disehatkeun. Sehat anu hamilna, nu ngandungna, sehat anu dikandungna. Sesuai ayeuna ibu kahoyong mantena. Ketika lahir hoyong dilancarkeun, disalametkeun, salamat nu ngalahirkeun, salamat nu dilahirkeun. Amin ya robbal. Ibu jawab, ibu nyeri henteu ari ngalahirkeun. Bohong. Kumaha nyeri borosot deui. Nyeri mah hiji we. Tapi kunaon ibu aya 2 aya 3 aya 4 na budak teh. Ece teh berarti ibu teu karaos nyeri mah karaos ngantos 40 dinten hilap eta ka nyeri nyieun deui. Betul? Betul. Mata punten bapak-bapak teh ulah kalah ngahulang jeung ulah baik nyieunna wungkul ngeunah nyieunna. Sementara akang teh bisa merasakan bagaimana sakitnya lagi melahir. Nyeri bapak teu kabayang bubututan pamajikan bapak teh pejet ribuan urat pegat bapak. Naon sababna teu sabanding anu dikaluarkeun tina rahim ibu jeung nu sok asup ka jero patuangan ibu. Sok ibu anu kaluar mah budaknya gondrongnya badag, nu asup mah leutik bari gundul. Punten lain jorang akan amih ngarti nyeri. Ya makanya sekuat-kuatnya lalaki cek triple angkat bapak segagah-gagahna lalaki sakuat-kuatna bapak boga anak ayeuna boga kekuatan punten bapak lalaki mah tidak akan mampu mengalahkan kekuatan awewe. Jadi kuat kene awewe, gagah kene awewe daripada lalaki. Yes. Kompak bu? Acungkeun pereukna. Nu teu diacungkeun berarti bau kelek nasi ya. Sakali deui. Cakap mah hulang wae. Sanes ari eta nu diharana bapak-bapak teh harirup henteu. Yo, akan teh ulah ngabingungkeun. Atuh disebut hirup teh nyora. Iya nu ditukangan abdi ge ngajarentul kieu sia. Sok gerakan teh disebut ceng-celengan da oyang. Ibu-ibu mah tita tadi suara teh mun ditarik bedas sok geura urang bandingkeun jeung suara ibu-ibu jeung bapak-bapak. Ibu repe bapak cekap gitu tajen aya nu nyola ge saurang bari keun suara jin bapak sok ulah eraan jeung abdi mah tong asa-asa akang rek nyora-nyora mun rek maot-maot sakali niku makana palabadia mapunten ibu lamun ibu ngemut lamun bapak ayeuna mikir jempek ka eta bapak 4 hal anu teu bisa dipigawe ku lalaki. Hiji hamil. Aya lalaki nu pernah hamil? Pernah ngahamilan osoknya? Sok bapak ayeuna gagah ka tukang kamera. Hayang gaduh 250 juta tenang gua jirek nasihan tapi kudu hamil heula. Bisaeun moal. 2 nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngalahir. Pernah lalaki ngalahirkeun? 3 nu teu bisa dipigawe ku lalaki nyusu. Sok ibu budak ceurik dengek tengah wengi nuju orok keneh apakah mampu salaki mepene jeung ngarerehe? Saha anu bisa ngarerepe? Makanan neng ke karaos ku neng ketika neng tos gaduh putra lahir seorang bayi neng namina rumah tangga lain murangan kariweuh jeung lain murangan kacape pasti geus gaduh budak mah bakal namahan kariweuh jeung bakal namahan kacape. Betul? Sok kabayang neng engke mah bade bobot di THC da budak teh nangis wae rewel saur neng teh dede teuing anak ieu neng budak teh geuning dipere ayeuna asi air susu ibu mah rehe budak geus rehe teh neng da moal tibra da aris ge milu gogoakan deui kabayang ngorok jabri gogoakan tengah peuting cek aris teh aya ngabdian deui merencek neng teh repe bapak repe entong gogoakan ngerakeun bisi geujeuleuh ka tatangga sok ka dieu sampeurkeun tah sabelah deui nganggur sok kadinya parasmanan jeung budak nu sabeula ku orok ku budak nu sabeula ku tapi ka ulu susu teh omset ari kutangna luhureun dada susuna anak pun bujal cicing jang tong ka dieu teh jeung tongkul jiga nu hayang
tahun kagigir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, ibu opat nu teu bisa dipigawe ku laki men. Aya laki nu pernah men. Aya mencret eceu. Maka namun akang jangan merasa sok gagah. Akang jangan merasa sok kuat karena sekuat-kuatnya segagah-gagahna lalaki moal mampu ngelekeun kakuatan jeung kagagahan awewe. Sing tarik? Cicing tong waka pipilueun. Saya eta mun asa dibela. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makana apunten sanes neng ayeuna hoyong dimanja tapi sakuduna nu jadi salaki mah betul. Cobi ibu jeung bapak pernah kabisakah ibu urang rumah tangga nyontol kana rumah tangga baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking memuliakan seorang istri, saking memuliakan bojona, Nabi Muhammad tarawantun miwarang ari ece ku salaki sok dititah tara. Jujur osok salaki nyangu tara. Kompak-kompak mau pengaraya. Osok salaki ibu ngepel. Osok salaki ece ngistrika. Osok salaki ece nyeusehan. Cicingkan. Akang geuning akang teh can mampu nurutan Kangjeng Nabi. Baca dina kitab Kudu Lijen ece abdi lain meunangkeun ka ece peda abdi sarua awewe. Da eta mah kuduna jeung katerangan kitu jelas nyata kawajiban gegerok masak nyangu ngepel. Itu lain ibu nu migawe tapi kuduna salaki. Terus ibu isuk matong ngararejok caricing. Ibu teh rasa entong ngarangu, entong ngalistrika, entong ngepel da eta teh kawajiban cokot cetela pugu ge pugu anger we nu migawe teh awewe nu nyangu kompak nu gegero nu ngepel nu ngistrika nu ngasuh budak cerik jadi aisna ku samping. Astagfirullah. Piraku budak di ais ku awewe. Arek inu ece dibelitkeun kana punuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh, neng status neng teh sakedap deui bakal berubah. Kapukur neng memeh nikah mah parawan. Ayeuna neng tos janten bojo, brol we engke putra neng gentos status janten mama, aa janten bapak. Betul? Panggilan ge bakal robah engke maneh. Ayeuna disebut ayah isukan mamah. Nya, ece geus boga incu disebutna nin. Ece geus boga buyut disebutna ge uyut. Oh, sugan ayeuna ece geus peot ieu ayang. Meni muringkak bulu punuk. Kabayang ece disebut ayang ai suku jebrang. Mungkin itu seperti Pak Haji, tuh seperti keluarga besar Bu Haji Tin, Bu Dokter, pokoknya nama orang-orang yang beruah ibu pantes tak sesuai jeung saldo. Panggilan teh meningkat gaya Pak Haji gedo tersebut tapi meni papih mami. Di Cibogo Pak Haji pernah ngonon abdi papih mami. Ari aja nyebat naon ka Caroge? Abah berarti ece teh emaknya. Kapan setelan abah? Mak. Setelan papi, mami. Setelan papa, mama. Setelan papa, mamam. Setelan abi, umi. Ngan sok aya salakina nu nyebut ka bojona teh bunda. Berarti salakina teh panda. Neng akan berubah gimana neng teh bakal disebat mama atau ibunya pun ari engal nikah mah wajar ayang. Duh da yakin aya nama tos gaduh putra mah nu namina bogoh ka neng ayeuna ge tos hamil da sanes bogoh nu aya ece ayeuna ka salaki bogoh keneh teu jujur cek bogoh keneh teu bagus akang bogoh keneh teu ka bojo ayeuna tuh da normal tuh cek sok salaki ece dipika bogoh ku ece teh mah heula pedah kasep da ayeuna mah salaki ece teh geus teu kasap nu puguh mah sok beki kolot salaki ece komo tukang ngalaan hui mah deh eta beki kasap majikan akang mau ka kebon morenan kebon hui sok tingali kang tapakuran ece meme sare geuning
salaki teh ya Allah Bapak hampura mama teh bisa ngurusan Bapak geuning Bapak ayeuna teh beda jeung Bapak nu baheula Bapak baheula mah kasep geuning ayeuna Bapak teh juga opak bubuk Neng Oco taang teh ge bakal berubah Neng Anida tos gaduh putra mah awak teh moal cangker bakarei ibu geus kolot ge jadi pe ayeuna paparawan aduh payudara nur isukan mah Neng geus boga budak opat malah gitu aya goyang dibawa nangkarak lah nampuya dibawa ngarengkol keplok dongko juga salendro ditinggal kalah ngelapna huntu aton belah Bapak hitung-hitungan dahar basa urat we dan alhamdulillah ece ayeuna nu geus rege ge ari dikemas mah ibu teh katingali ibu teh juga kolot-kolot teuing alhamdulillah gareulis alhamdulillah urang dieu Pak saware di jari lebab dasar lehah pedah keur ngaji ada balik ngaji mah tiung teh di alung hareut ararat bayung jawab ibu lamun awewe ditiung wae saeng teu teu sae piraku keur dikeramas di titiung ciri nang wanita solihah mah pandai mengemas diri ibu ya saya lagi wanita solihah ditariung di jali bang alhamdulillah berarti ibu mah bukan ayeuna ahli maksiat tapi tukang ibadah insyaallah wanita solihah tukang ibadah moal matak jadi run panona alus hanya edan mah langsung nyambung sok atuh tuluykan balikan deui awas aja tong dibengkek sih bekaskeun panona alus asik ditempoti hareuti jijir aduh nan hanjakal kalakuan anya andis gunta ganti tesirikna asik kuy nah aku naon nu geulis loba asik nah aku naon nu bangor loba sigana mah asa aing aduh bisa payu tungtungna tuluykeun kulit kelir koneng auy huntuna bodas tepung bewir berem-berem apanan coklat tapi kaprokan lain japati bu anya jika anak arapal bisa kabeh ternyata punten Bu Hajitin manfaat abdi ngapalkeun lagu eta dina mobil tadi akanya lumayan piduiteun Bu, lanjut, siap, kalau siap-siap ridho untuk itu. Hari ibu ikhlas salik di dia, diburuan ke Ibu Hajitin, itu, kita nu angkat ibu nih dia karena motor di bensinan, atau ibu tadi paksa ke dia, ayah nu maksa, bagus, tak kudu itu sadar diri, ece karena ngaji mah, tong dipaksa, tong kapaksa, tapi kudu maksa. Mapai jalan sok bantuan awas lu tenggara nyeri huntus ya mapai jalan ngajug-jug lain gitu lain kadinya jigna jangan sok tahu atuh dah tanu ditiung abu gerak mapai jalan satapak ngajug-jug ka pangajian teu karasa capek nak sabab nganggo kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman teu jeung pangampura dosa nu karasa teu karasa sing areling ecet teh ngeprok jeung bari wur atuh teu eling da bari teu ngawurkeun 1000 acan Wios, datang Ibu Wios Bu Hajitin, Pak Haji, di Cibogo. Nah
kamu balik mah tara diuar awur, tara diulang alung, tapi engke ari balik sok disakalik. Beda jeung artis ibu. Da abdi mah pengalaman ceramah teh mineng sapanggung jeung artis. Komo enggal keneh mah di pamanukan sareng Dewi Persik sapanggung. Panggung na badag, tapi di Paji godok pesak ka dieu. Rek na mere. Alhamdulillah. Aduh. Masya Allah hiji 2 3 mun aya kene 4 aya deui. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah Paji. Abdi mah tara biasa disawir. Asli tara biasa disawir sakieu. Jazakallah yang kasira. Mudah-mudahan Pak Haji sing panjang yuswana. Pokoknya nama Pak Haji sing langkung berkah. Para putra masing saroleh sadayana. Insyaallah manfaat Pak Haji abdi nuju ngabangun pesantren. Mudah-mudahan insyaallah Bu entong tong nyaah ku sedekah. Komo ieu jang bangunan pesantren. Yakin mana qasamalun min sedaqatin baliyajad hartam disedekahkeun mah baliyajad moal dikurangan ku Allah bakal ditambah. Tong waka amin dan ece macan merek. Insya mata koce boga emas boga gelang teh geuwat geraja rual teh ayeuna. Bisi kabawa gempa. Jiga di Cianjur sia teh nyakal. Mata Pak Haji makaya ge beungar ge teh sombong minang sedekah da ngemut maot moal mamawa harta betul. Mata abdi mah dugikeun ka ayeuna ge selain teh hayang boga emas ngan abdi mah aduh ngemut 2 kali. Abdi ayeuna meureun ceramah di dia di Bu Haji tin pasti dibere meureun aja 10 juta mah. Tadi ge salah kita geus gegerenang we ka abdi cenah bolikeun kana emas isuk mah nya teu hayang ah. Mikir 2 kali ayeuna teh usum bencana. Tuh di Cianjur ge geuninganan ku gempa mah boro-boro emas, boro-boro imahna ge hancur, jiwa ragana ge diasupkeun kana liang betul. Maka awas beunghar tong sombong ku kaya memiskin ayeuna ece tarimakeun diri takdir ti Gusti nu Maha Suci. Naon nu rek dibawa maot mah ece lain mas lain geulang mata ece tong mulian geulang bisi maot ti heula. Engke salaki atoheun salaki panjang kene umurna mata abdi ge teu hayang meuli geulang bisi ponok umur. Kabayang lamun abdi ayeuna ceramah di Bu Haji tin tuluy di pasihan kaadean duka ageng alit nama tuluy abdi meuli geulang isuk kakarek 2 poe meuli geulang geletuk abdi maot salaki emprak mangi geulang anyar anjir atau pamajikan maot heula geulangna aya jabaun teu keneh tuluy salaki kesepian mangi deui awewe mas kawina geulang urang teu hayang teu. Jadi mah terido jaba awewe na teh balat nu dina grup WA. Aja makana gaduh artos mah ibu gaduh dunia tong dipake balaga mending sing loba amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Kalebet panginten ieu Ibu Haji tin teh sing janten tawasul. Naon sababna Ibu Haji tin teh tos teu kagungan rama wastana Bapak Saria Ibu Atik Ibu Tatik memang masih kene aya jumeneng kene mudah-mudahan dia sodako nu dikorbankeun ku Ibu Haji tin sakulawarga dina waktos ayeuna sing janten amal soleh lungsur pahalana dugi ka almarhum ramakna nu tos aya di alam dunya amin ya rabbal alamin. Sabab saur keterangan nu bakal ngocor pahala ka alam barzah ibu tos aya hiji sodako jariyah 2 ilmu anu manfaat 3 doa anak anu insyaallah Bu Haji tin ieu syukuran teh mulia sabab teu aya hiburan teu aya dangdutan teu aya pongdut supaya di dia pongdut naon ari pongdut teh lain ari pongdut teh jelema ompong gendut abdi mah kapok ibu sapanggung jeung artis teh di pamanukan ge aduh nyeri hate atuh da artis mah meni dikawal ku polisi disawerna ge meni katuhur walah kucu turun tina panggung dikawal asup kana mobil Alphard abdi mah henteu teh dikawal je bieu ge nang datang teh acan ngaleueut teh kaur nu sarelpi wae beda mah abdi teh
abdi teh kabit aku manisan cangkaleng. Rek ngawat teh Bu Haji Tin bingung teh nu sareo pileuh. Mata punten Bu Haji Tin eta abdi teh tadi ku makeup kana cangkaleng. Tapi bingung rek ngawat teh inget ka salaki. Salaki teh resep penuh kitu mata kerese kana bahanna. Iya dina mejaya cai ge herang bungkul. Disangka paus meureun. Beda abdi ti Pangandaran sisi laut. Asli ibu abdi mah tira rompok teh ka laut teh caket. Mata abdi mah sareng nyirorok kidul teh ka pikua. Bu, lanjut. Ikhlas kene ikhlas. Ridho ngaji sing dihampura dosa ku Gusti Nu Maha Suci. Ngan abdi mah ningali si Abah eta nu sarepur dihandap. Abah kunaon geuning mani benten dina tampilan angkat kana pangesan ayeuna di Bu Haji Tin anu nuju syukuran hamil kandungan. Ari angkat kana rutinan mah bapak tampilan sok make sarung. Ayeuna mah geuning ka dieu Abah meuni make celana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Da jirana teh da bade ningali mubaligoh geulis di Pangandaran. Eta ibu geuning biasana angkat kana rutinan sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah ka dieu da bade ningali hadroh jeung geunyering eta nini meniningkal make calana legging teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing eta nini make aduh singkapkeun di legging teh Bu tapi insyaallah mau dipalar eca dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sabab saur Kanjeng Nabi dina hadisna jelas nyata memeh dilengkahkeun sampean ibu jeung bapa memeh dikepatkeun pandangan ibu jeung bapa tadi satu acan angkat kana pangajian ayeuna dosa matos dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lengkah kana ngaji mah ibu jadi ibadah lempangna jadi ibadah tepatna ge jadi bantuan diukna oge jadi ibadah nundutan cek saha eta nu tiung abu geus sekolah ieu naon teh menjanji calawak atuh dah nunutan jadi ibadah. Ya Bu, bora-bora nunutan nu beuntak ge can karuhan. Taroskeun ka Pak Ustad. Lamun ibu ngadalilan nunutan jadi ibadah, atuh mareunah nu di tukang keur sare beuki tibra. Da sare mah komo meureun jadi leuwih ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Insyaallah niat ikhlas dina ati ridho dina dada urang bade ka dieu ngaos ayeuna maksad supaya kenging ridho ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abdi oge ka dieu ti Pangandaran sajauh-jauh eueuh abdi ti Tasik. Insyaallah Ibu Haji Tin abdi tadi nyareus kitu omat eta mah masalah cangkaleng mah tong janten emutan. Keun eta mah masalah berkat mah eueuh tong janten pikiran. Wios da Ibu Haji Tin ge jalmi eling ieu. Punten ibu, ari Bu Haji Tin eling tuh. Jawab eling tuh. Alhamdulillah teh geuning Bu Haji. Saur jemaah Bu Haji teh eling. Ngan ka hade Bu Haji tong waka pede. Da abdi mah nangtoskeun eling teh Bu Haji Tin. Kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun masihan gede berarti Ibu Haji Tin teh eling. Mun mere leutik berarti henteu teu gede. Astagfirullah, si ibu mah awas Bu Haji Tin tunu tiung abu nyebut eling. Bawa deui pupulan deui berkatna teh. Aduh, punten Bu Haji, insyaallah abdi ridho. Tujuan ka dieu abdi teu maksad bade neangan duit, da abdi teu leungit duit. Kajen abdi mah ku Ibu Haji Tin, balik teu dibere duit oge asal meunang amal. Astagfirullahaladzim, si Ecet teh geuningan na ieu bade nyawer beureun. Aduh, masalah. Coba artos baru. Bu, kami taleun si Ecet nya. Jangan ku metap si Ecet. Alhamdulillah Neng, sing ridho ku Bu Haji bade dibagikeun deui mungkin ka para yatim piatu anu marondok di pasantren abdi. Doa ti sadayana ibu pun bapak ngadirikeun pasantren ti tahun 78
ayeuna santrina kirang langkung 300-an, hampir 60% santri anu teu mampu mawi bisi urang dieu hoyong masantrenkeun budak tapi tegaduh biaya siap diabdi nampung pasantren Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Mangga di Google ge aya. Alhamdulillah ibu santri-santrina barekah sing doakeun ku sadayana sing langkung barekahnya. Intina lah para santri nu ngaos dipun Bapak di pesantren pun Bapak nu dibantos ku abdi sareng ku para rai-rai abdi mudah-mudahan sing melahirkan anak yang berkualitas akhlak. Sabab santri adalah estafet perjuangan para ulama. Di alam dunia orang butuh ku ajengan, butuh ku kiai, butuh ku ilmu ulama, makana doakeun Pak Haji, Pak Ustad sing sarehat paranjang yuswana. Sabab orang masih kena peryogi ku ilmu ustad, peryogi ku ilmu kiai, makana daripada kiai ngantunkeun ti payun wios Pak RT we heula. Aya Pak RT? Nu mana Bu RT na aya Bu RT? Bu RT coba menampakkan diri, ayo Bu RT na jalmi sanes. Mohon punten Bu RT upami jalmi mah upami ngaji teh sok aciri nu tara kaciri mah juri. Jadi lamun Bu RT atau Pak RT ngajina teu kaciri berarti Pak RT teh nyumput dan yes pujang-pajang geuning ka RT nyebut juri. Awas ya jang inung maneh moal dibere BLT sia. Nyebut juri ka RT mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, Ibu inti orang doakan lah ibu sadayana keluarga besar Ibu Hajitin mudah-mudahan dipaparin kesehatan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Cing tong wakat sengkat eta kanong geus rek disoren kitu geuning kantong jangan orek balik atuh Bu Ibu awas tadi dengan Ibu tadi nyebut amplop abdi datang duit padahal abdi mah wios da abdi mah nu peryogi mah amal da maot moal harta maot moal nyengenak dunia nu bakal dicanak maot lain harta lain banda paling utama nu diperyogikeun ku urang nu bakal dicanak maot eueuh deui iwati amal urang da nu maotna oge urang lain soleh. Ibu teh sing peka atuh lamun ibu maot nyanak nu soleh engke soleh nyanak nu saha mah soleh ge hayang babawaan nu dibawa mah amal cari amal cerek di kamanakeun eta karunya engke mang soleh ngegel curug ditanya teh ku malaikat soleh kunaon ceurik teu mawa amal ka mana dipaok ku ibu RW nu dicanak mah amal makana yuk jang sok tepakan ku terbanganana la ilaha nu bakal nyalametkeun eta kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kala semua illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alaik nu terakhir paling utama abdi makelan ka Aa Aris sareng ka Neng Anida bade janten calon ibu lahir anak ke alam dunia kewajiban hak orang tua hakku walid ala walad salas ibu tangtos cita-cita nu utama ayeuna Ibu Hajitin sareng Neng Anida Aa Aris selaku calon ibuna selaku calon ramakna ngayakeun riungan ieu teh sanes ku peda seueur banda jeung dunia nu dipalar hoyong doa ti ibu bapak sadayana murang kali anu dikandung sing disolehkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pun Neng sareng Aa pokok utama kesolehan anak adalah gumantung kumasolehna indung jeung bapakna. Betul? Memek nyolehkeun anak solehkeun heula indung jeung bapa. Kumaha ti ayeuna begitulah
ke alam dunia ayu hazina ismuhu aak neng engke putra pasihan nami anu sae ulah gagabah ngaran budak teh ece jika tatangga abdi kamari usum covid ngalahirkan budak mata tilu dah setahun hiji 3 tahun covid teh bi saya tengaran budak udin kopidin Arieta nu adina saha ojak jaga jarak eta nu bungsu saha ngaranna Yati Bansoswati bedul geuning meuni kitu titi mangsa cenah Bu Haji ladang usum covid lain kitu Bu dengan nama yang baik manjing eta doa ibu jadi doa contoh ngaran budak Pawaz ari Pawaz teh kebahagiaan Pawaz atawa Gani ari Gani teh tina asmaul husna tina kalimat Gani kaya berarti ibu budak bakal jadi kaya ku eta ngaran Gani siapa yang akan mengayakan anak Allah subhanahu ngan yakin jadi doa inung bapak nak manggil budak Gani Pawaz inung bapak nak tetangga nak baraya nak aki jeung nirina setiap memanggil kata Pawaz bahagia setiap memanggil kata Gani kaya mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kebahagiaan kepada anak itu tong waka amin kepada encan ge teh insya Allah Bu istri ngamu kalimat Siti Aisyah Siti Maryam tuh si aja calik dina luhureun terpal buka kertas gitunya eta namina teh Siti Maesaroh tapi tadi kapanasan jadi Siti Muesirah Siti Maemunah nya itu jadi Siti Moe maneh tetangga abdi ge ngaran budak ati 3 ece adi lancep jajak lili keken mang ceceh meuni kitu ngaran budak mi babari ngagerowan jali ken Asian neng tina asmaul husna Abdul Manan, Abdul Razak, Abdul Fattah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Ghaffar gaya atanapi tina Al-Qur'an Asep Muhtadin, Acep Muklihin Siti Maryam bagus Ibu Mama Muhammad Ridwan Ahmad Tontowi tah eta da ayeuna masuk dararawul sangaran budak Febriani da bulan Februari ari eta nu bulan Apriliani eta nu bulan Maret adina saha Meri cenah atir tuh si Febri adi lancep jeung Meri yang kedua neng wayu adibhu ketika anak dilahirkan oleh sang ibu wajib didik ku pendidikan agama hubbillah anak sina cinta ke Allah hubbi nabikum sina cinta ka nabi hubbil Quran sina tiasa maos Al-Quran gampang engke neng bagja ninggalkeun alam dunia jeung neng boga budak bisa maca Al-Quran keur sakarat engkak-engkakan indung jeung bapa saha nu maca Al-Qur'ana eueuh deui iwati anak geek budak anu panggedena geek budak anu pangayeuna kadua anu kabungsu anu katilu sadayana nganterkeun kabagjaan indung jeung bapa demi sakarat rek menuju ke akhirat nu ageung maca Yasin wal Qur'anil Hakim nu kadua ece tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir nu katilu nalkinan kalimat la ilaha illallah dituturkeun ku inung bapa nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tong wakali ren bapa tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi cek budakna Muhammadur Rasulullah lepas nyawa inung jeung bapa bakal bagja ninggalkeun alam dunia dari alam terkeun ku anak anu soleh mata kecil ulah ayeuna naon ulah gengsi lamun gaduh budak betah calik ngaos di pasan tuh Pak Ustad ibu tiasa kieu teh ladang di pasantren cenah bohongan tuna di pasantren mah budak teh sok jadi budug atuh kan da ecet abdi ge bisa kieu teh ladang budug heula ibu cenah teu masantren budak tikahkeun ka santri seueur santri di dia di pasantren di Sumedang teh seueur sok daftarkeun ka kiai abdi mah yang gaduh minantu santri mah berkah ibu ku santri mah moal hese santri mah sagala bisa mitu hak korek ge diruqyah ku santri mah Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik gini ku agama ibu di dia aya pasantren madrasah diniyah aya TK aya putra ibu nu di pasantren ayeuna alhamdulillah aya putra ibu nu ayeuna masih di SD aya tayang atuh cina balik geus burit ayeuna teh jabadi abdi mah libur ayeuna teh coba ala teh konek coba loading tilu neng waliyut imhu min halalin murang kali ibu pasihan tuangkeun anu halal
Jadi kade ibu tong nyasalahkeun budak, tong nyasalahkeun ajengan jeung guru ngaji. Lamun budak teu pontip, teu pinter jeung teu soleh wae, tapi solehna anak mah gumayot, kumaha solehna indung jeung bapa. Ayeuna mah loba anak sina ngaji ari indung bapana nonton main bo. Oh sok salaki euceun nonton bola. Di mana euceun nu sae nonton bola di Senayan atau di TV? Dina kursi lalajo mah lalajo mah tong dina TV. Lalajo mana kursi nasamak. Lamun euceun lalajo dina TV bisa euceun asup kana jero TV. Cakep deh cek sing bener geura ngajawab teh. Ya juga nama efek lapar merenya. Tos taruang teh acan. Sami abdi ge encan. Eta ibu sok dihuapkeun ku ibu kada bisi salah, sok ngahuapkeun beas atawa sangu. Sangu, sanes beas. Tapi anu eta beas di sangu nu dituang ku ece asalna tina piring ce. Nyanyomotan remeh tina beas. Oh sok ece taruang dina piring. Tumunan pupucuk dahar mana kursi nasamangap na karpet hade eta bujur ece nyongclo na piring ari kejo dibalatakeun na kursi. Aduh gak geus moal bener beki buri teh kalau beki error kalau beki koclat ya cok kade makanan pokok kudu apal beda-beda. Di urang sangu sarua jeung di abdi di Pangandaran di Parigi sangu ngan lamun di Madura mah lain sangu makanan pokokna teh jagong. Di Madura mah naon cenah Bu? Jagong. Ari Japati mah manuk ti baheula ge. Astagfirullah eta meni pede ngajawab Japati jagong cenah. Japati mah manuk ijem. Piraku jagong kaliber. Di Maluku geus beda deui makanan pokok urang Maluku lain sangu, lain jagong tapi sagu. Naon Bu? Sagu. Jadi sing apal di Madura mah makanan pokokna jagong, di Maluku mah sagu pinter. Ari urang mah naon? Jelema. Aduh. Urang mah tak kitu gerak mikir ngajawab teh. Kong korongok. Ari nu kitu naon? Eta mah sora. Lain hayam. Ngan sorana sora naon? Sora abdi. Astagfirullahaladzim. Si Ece teh sopan ka abdi nyebut hayam. Eta nu tiung abu geura taroba. Geura istighfar. Kalau we baju seragam. Kalau we ditiung menibuni ari kamu balik nyebut hayam. Piraku hayam di kaos kaki Ocok. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas Ece sing arening sadayana hirup di alam dunia. Kajian urang seuri tapi sing seuri jadi ibadah. Da urang teh balas barokah, balas berkah cicing dina tempat pangaji. Tapi urang ulah po ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling dulur, ibadah ulah, beurang penting ulah bisina kaburu. Horeng maut ngado, borosok di poho, batangna teu mere, ngageretek taya. Bade ibu maut. Sok atuh gerakos ayeuna. Ulah wae kaketa kecewa maningkeun kitu we nu teu nyarora. Itu atuh nu teu payun maot mah nu teu nyarora. Ieu aca lamun aca maot ayeuna rek saha nu ngaramekeun suasana. Betul Bu? Oh, da suasana rame lain ku si bapak nu teu nyorak tapi ku awe. Maka kahade bapak sing nyaah ka awe. Awas ayeuna Aris nitip Neng Anida. Sabab Allah nyiptakeun awewe bukan dari tulang kepala tapi dari tulang rusuk. Tulang naon Bu? Awas bapak. Jangan menganggap sepele awewe ku Allah lain diciptakan tina tulang kepala. Kenapa tidak diciptakan dari tulang kepala? Sekuat-kuatnya wanita jangan dijadikan kepala rumah tangga. Jadi nu kudu tanggung jawabnya salah. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang kaki? Karena wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang pundak? Karena wanita jangan dijadikan tulang punggung keluarga. Kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk? Tulang rusuk dekat dengan hati. Itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Si
Ojong nih golong oyas-oyasan kita tadi. Jagalah istri. Terus jagalah istri. Oh, jagalah istri, jangan kau khianati. Tangisan istri, tangisan bidadari. Awas istri bapak, jangan seperti Lesti Kejora. Pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, boro-boro dicekek ku salaki teh eceu, kakarek dipelotot ge nyeri hate. Betul. Awewe teh asa meuni hargaan yo akan sing peka. Kacape awewe beda jeung kacape lalaki. Betul. Betul. Ieu mah pamajikan keur capek keriweuh sangucan asa kita jong jeung mejikom-mejikonna. Yey, ulah kitu pamajikan loba kokoloton diamok. Akang nawe tara mere duit jang meuli skincare tidak. Betul. Yo ngocek cenah tuh sing bisa ngurus awak teh kalaki kitu butut. Ih, akang dibere duit. Tuh. Betul Bu. Awas, jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri harumnya surgawi. Apabila istri marah, hati bapak ikut susah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga gak berkah. Tapi bila istri tenang, hati bapak ikut senang, anak pun gembira riang meskipun hutang segudang. Aduh, si Oco oyas-oyasan we godo lah. Oco matu daya ari Oco teh geus eta teh geus bersih hate teh encan. Hirup hayang barokah Oco mah ari jilbab dipake, caritana hayang barokah ari Bang Emok teh dieureunnan. Unggal minggu meni aremok jalanji, saya berjanji golok. Moal barokah Oco nu kitu mah hirup barokah sapertos Pak Haji Bu Haji Tin ridho kana non bae pamere ti salaki sanajan saeu. Ieu mah rumah tangga teh aya pulus lulus, eueuh pulus mampus. Salaki gering ari keur loba duit mah dipencetan, salaki balik nyaba dapang balikeun gelang. Aduh meni ditawaran arek bapak meungpeung beurang. Dibere goyangna ge meni goyang gayung. Dijual deui geulangna eueuh goyangna teh tinggal gayungna we wungkul. Ai salaki keur loba duitan mah gering teh lain diurus dipoto diupdatekeun. Di kana WA disetatuskeun suami muntaber. Yay. Naudzubillah hewe. Ibu, ayah, jadilah wanita yang solihah. Ibu urus keluarga, urus anak supaya berkah kahade calon bapak sing getol sholat awal waktu berjamaah. Eling dulur soka ibadah ulah campole berang penting ulah bisina kaburu pae bisina kaburu pae salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah horeng maut ngadodoho borosok di terus datang mata merenya ho ngageretek kaya tempo ngageretek kaya tempo kaya berang kaya raja di mana ajal geus ulah lali ibadah siang jeung wengi tongkala kudu jeung ngopi ngagosokan batu alis salatullah
salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik mana nganggo tudung ping sekedap ka dieu na ieu mah ieu mah naik mah ka dieu masuk bodas mah digeurek diperebut mama yun ka dito masahan nami Entin, ibu entin sabar tahun Yuswa mah oh genep tilu aduh mas sekadap deui mah bade mawat bade halo insyaallah ayeuna atunya mau pengaya batur aya nu mulah sara mah mah da bujeng-bujeng ting mah tos Yuswa 63 abdi nu Yuswa 45 ge sami bade maot ngan duka saheula duka emak nu ti payun duka abdi nu ti pengker gitu nya duka sabalikna abdi nu paneuri manu ti heula aku nih mak urang mah ira-ira ge maot nu penting husnul khotimah mak ieu ka dieu mah teh dipaksa henteu naon dorongan emak nu janten keutamaan dina dada ikhlas dina hati angkat ke dia teh naon mak pade ngao sabab emak gaduh rasa mahabbah alias rasa cinta emak ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walarku emak ari emak cinta henteu ka Nabi Muhammad cinta ari emak cinta henteu ka tukang kamera eta sanes Kangjeng Nabi atuh aja sok aja jawab ibu cinta teh ka Nabi Muhammad ari ibu cinta teh ka Pak Haji Danu sekalipun Pak Haji teh loba duitna da sanes Kangjeng Nabi aja teh teu bogoh sok aja ayeuna nuju sholawat tapi aja sholawat teh keur macul atawa keur gegero aja teh di imah atawa keur mepene budak nu disapa teh Kangjengna ibu teh ya habibi oh Muhammad ya habibi oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad kanyawanku salaki di amak moal tapi lamun ibu keur mepene budak oh Muhyiddin ya Muhyiddin ingat ka tukang bubur naik haji aja teh kanyawanku salaki di amak moal meureun dicekek aja teh dibanting maka dia pasti karena rindu hoyong sapati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantin ari Nabi Muhammad teh dilahirkeun di kota mana kota Madinah lahirna di Mekah di Mekah wafat nama di Madinah dimakamkeun ge di Madinah itu nganu janten pertanyaan ari mantin bade dimakamkeun di mana dina kuburan di lebet naon mak sok dikubur dina jero naon jero taneuh ari emak ku Allah diciptakeun asalna tina naon kitu betul atuh teh ulah sarombong da kabeh jelema mah diciptakeun ku Allah teh tina taneuh jadi ulah salah mak entin ge engke bakal uyuh teh ka mana ka imah emak engke emak teh ka imah kapan hirup keneh emak teh geuning kalarik kalian kawas jangkrik emak ari imah jangnau maka dua kene carogen tuh gaduh usaha carogen sadi dinten sok naon damelna puli ka sawah muhun tangke teh mah bade bobot teh pepene bujur salage teh wayah nak macul deui sok mak supaya mah berkah caroge sina daek ibadah khususna salage teh mah utamina salat berjamaah di masjid pangsaena eta teh barokah keur emak mengpeng hirup salaki emak jurukeun sina daekeun ka masjid da boro-boro nu hirup mah kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna mah sok dibawa ka makam lain ka masjid ari caroge emak damang ayeuna alhamdulillah sok atuh mumpung cagernya mumpung sehat mumpung damang caroge emak entin teh jurungkeun sina keur saeun ka masjid namanya da boro-boro caroge emak keur kudu keur damang keur sehat kudu ka masjid sanajan caroge emak nuju teu damang ge tomat mah salaki gering ge jurungkeun sing daekeun ini ka dokter mah gering mah pirang kudu gogotong ku emak ka masjid Allahumma sholli wa sallim wa barik
Maksud kurang sholawat sholawat lah. Sholatullah salamullah sholatullah lah sholatullah salamullah ala toha rasulillah tepuk tangan buat Mak Entin. Pertanyaan terakhir, Mak ya teh acara pengawasan di Ibu Haji naon itu? Ibu Haji Entin. Bu Haji Entin osaminya. Bedana itu mak buhay. Bu Haji itu mau. Wah, tinggal mak acuk lagi meni saya. Kita juga mak beri dikurangkan bodas. Ulah gitu aja. Dan ningali jalmi mah Allah sanes ku tampilan, sanes ku raksukan tapi ku hate ku iman sareng ketakwa. Mata kahade aja ari jadi jelema teh ulah sok ngabeda-bedakeun jelema di hareupeun jelema. Ngakraban jelema teh sing sarua ieu mah nu beunghar di deukeutan, nu miskin di jauhan. Nu bajuna alus di akraban di deukeutan, aya nu caludi di antar. Aya nu kitu aya. Eta eta nu kauprok teh nu korban gitu. Oh, ya acak sanes gelisna sanes kasepna ajena manusa mungguhing alokna jang naon gelis gari sombong mah jang naon beungharga ari koret mah betul aya di dieu nu beunghar koret aya nu geus ka Mekah tapi koret we aya tah nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur gitu teh coba teu mikir aya ari manehanana ditagih udunan jang nyeun masjid teu mere sarua we koret tumpah teh bahe mereket jahe jalma nu koret teh kudu ditek mun arek mere sok diengke-engke jalma nu koret teh kudu ditek awas innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila zadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah teu ningali kana geulis, Allah teu ningali kana tampilan, Allah teu ningali kana pangkat jeung jabatan, tapi Allah ningali kana hate jeung kana amal perbuatan. Sekalipun emak tampilan sapertos kieu benten sareng anu marake tiung abu, da si mama teu boga seragam tiung abu, tapi semangat ngaji kita tadi meuni teu usik teu malih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mak Entin. Kayak lama, Allahumma sholli mubarik. Iya teh, Ibu Haji Entin teh acara syukuran putrana hamil sabaraha bulan, Mak? 7 bulan. 7 bulan saha namina? Neng Amida, sanes Wapida. Neng satu emak, Neng Hapida, Neng Amida sareng cek saha carogenan teh? Cep Aris ari emat teh bumi ka dieu teu binteu. Tebih mapah naik motor naik motor di bensinan ku Bu Haji Entin ulah watir teuing emak sanajan emak teh diburu haji ku Ibu Haji Entin tapi Allah tos masih hanti payun buruh ka emak naon buruh emak anu angkat ngaos ka di ayeuna jalan tol untuk masuk surga syariatna nu ngempelkeun urang teh Bu Haji Entin hakikatna Allah mudah-mudahan urang sarea dikempelkeun ku Allah dugikeun ka surga amin ya robbal. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Mekah, wafat di Madinah. Bener jawaban Mak Entin, 100.000 buat Mak Entin. Salah, Mak. Sok balikan karena bensin kayak. Aduh, iya acara teh acara naon? Acara syukuran Ibu Haji Entin hamil putrana Neng Aneda. Sabarasa sih? 7 sasi pokoknya sholawat mak luar biasa. 100.000 deh ditambahkan. Apun dengan ukur masih yang sakitu keneda ibu ari sodakoh mah abade ageng bade alit tadi tinggali ageng ja alit tapi ikhlas insyaallah mah Allah bakal ngagentosan karena pengorbanan ibu jeung bapak sadayana abdi masih handak mah 200.000 ari ku ikhlas mah yakin Allah tos ngadiakeun gantina Ibu Haji Entin tos namplopan 10 juta punten Bu Haji Entin eta mah nu biasa kasumedang teh sok nu biasa mah kitu ieu mah nu biasa cenah Bu Haji Entin teh biasanya biasakeun ti ayeuna Allahumma sholli wa sallim wa barik nuhun ya mak
doakeun Neng Anida mudah-mudahan sehat panjang yuswa, sehat anu dikandungna sehat anu ngandungna amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana keh heula encan ngadoa tuh geura geus babarengkes ya cuk mah. Yuh kapan ari jalmi maker ngaji teh sok tepikeun ka tamat doa ami barokah ilmu manfaat sadayana itu anu tara tepikeun ka doa mah jurig aja da jurig mah sok sieun ku doa matak sok balik ti heula jurig mah jadi lamun ece encan doa tapi balik ti heula eta teh ngaranna mingat ece yo piraku jurig nyoren kantong. Atur nuhun Pak Ustaz, atur nuhun Pak Kiai, atur nuhun kaselek kula wargi Bu Haji Entin, mudah-mudahan panjang yuswa sehat sadayana amin ya rabbal alamin. Cipeujeun jalan Cieuring meuli Pati Abonan pepeujeun pami marulih ulah ngupat ka awanan. Hatur nuhun ka Teteh, hatur nuhun ka Pak Haji tadi anu tos nyawer. Hatur nuhun mudah-mudahan Allah ngagentosan langkung-langkung sanes nyawer identik kurang sae nyawer mah sedekah ya inti namanya Bu. Mun aya sawer mah di awur-awur di alung-alung. Pak Haji balas reueus pangitan gaduh milik rezeki. Neng tadi tos masihan artos sadukok balas reueus bingah gaduh milik rezeki dipasihkeun ka abdi kanggo sarana pembangunan pondok pesantren di abdi insyaallah manfaat. Mudah-mudahan ibu sinareng bapak diparanjakeun yuswa sehat sadayana istiqomah dina ibadah dimaotkeun ku Allah barikayan husnul khotimah. Mangtin wilujengnya jeung uihna ulah ka bumi mangtin mada bade kana taneuh. Ngaliannya juga rinyuhnya mangtin. Buat kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina segala rupi kalopatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bil barakah surah Al-Fatihah kanggo almarhum Ibu Haji Entin Ramana. Mudah-mudahan dibarijahna sing ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah. Oge almarhum ti pihak besana ti pihak Ibu Ramana Aa Eris oge sani mudah-mudahan sing ditempatkeun ku Allah dina taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum